aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula hayang ijazah zikir. Ijazah zikir. Aya ka dieu. Masantren teu baheula, masantren teu naon. Kita wajuhan kebenaran naik datang ka wiridna Allah Allah Allah. Geus datang ka zikir hifzun nafsi. Urang macan pernah ngitungan napas urang. 1 jam napas urang 1008. Lamun satahun napas sabaraha. Geus pernah diperhitungkeun lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia? Encan pernah urang. Niamun. Seorang diurukan ku Buyut Mansur. Allah Allah kajrahu keluar Allah keluar. Seorang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuhan ge pan aing mah dibere ulah. Akur ya. Datang ka imah dongeng. Aisyah tadi ijazah zikir, ijazah dibere naon? Allah 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 sesuai jeung napas. Aisyah, aing mah ulah. Aja kumaha? Aing ge bingung wirid ta ulah ieu. Bingung aing ge. Salah meureun ta Buyut Mansur. Kunaon mere ulah. Lista maja 3 kali utama. Benar kali tadi salah ya guru ya. Datang dia Waalaikumsalam. Sia datang ka dieu ka 3 kali dek danyakeun wiridannya. Mohon diwirid teh ku sia. Diwirid tolos sia. Henteu goblok. Kumaha atuh aing. Wah aing mah emang carekanan guru meureunana. Gade diuk. Nah, menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae. Aing nanya ka sia, ieu luhuran Allah ta luhuran ulah-ulah. Teu bisa jawab abdi. Diterangkeun cek Buyut Mansur eta mah siloka. Hartina ulah teh eusi zikir. Mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah, maneh jadi wali. Moal kebel seminggu jadi wali. Bisa hiber hujanana.